Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah bade ngajelaskeun kawajiban ka nabi. Nabi teh ngagaduhan hak anu ageng ka urang sadaya. Margi nabi teh seueur pisan jasana. Janten gaduh hak nabi teh ti urang. Gaduh hak ageng ti urang. Nabi teh sabab nabi teh seueur jasana. Naon jasa nabi diantawis nama hiji urang terang kana agama Islam, itu jasana kanjeng nabi, syariatna kanjeng nabi di nyembarkeun agama Islam diutus ku Allah. 2 urang tiasa terang ka pangeran urang, itu syariatna jasana nabi. 3 urang tiasa terang kana anu halal sareng anu haram, apal ieu mah halal ieu mah haram, itu adalah jasana kangjeng nabi berdakwah nabi teh. Nah kulantaran nabi teh berjasa ka urang, maka urang kedah mika cinta ka nabi, sabab aya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi miwaladihi wa walidayhi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, teu sampurna iman salah sahiji aranjeun kabeh, hatta akuna ahabu ilaihi, sehingga kuring cek nabi, sehingga kuring teh leuwih dipika cinta ku eta si jalma miwaladihi wa walidayhi wan nasi ajmain, tinimang mika cinta anak inung bapa jeung sakabeh manusia. Milih nabi, milih cinta nomor hiji nabi atawa yang lain, kedahna mah nganomor hijikeun cinta ka nabi. Sajaba cinta ka Allah teh ka nabi, Allah dan rasulnya, tentu Allah mah nomor hiji pisan eta mah. Tah lamun urang leuwih mika cinta anak daripada mika cinta nabi, maka urang teh la yu'minu ahadukum, kaasup imanna teh teu sampurna. Atawa lamun urang leuwih mika cinta inung bapa tibatan mika cinta ka nabi, sami la yu'minu ahadukum, kaasupna teu sampurna imanna. Pokona mah ka nabi mah harus naon, harus paling dicintai daripada yang lain, daripada anak inung bapa manusia. Paham? Teras ciri kumaha ta cirina jalma cinta nabi, kumaha cirina? Nah Allah ngadawuhkeun dina ayat yang lain, qul in kuntum, lain dina ayat yang lain, dina ayat Al-Qur'an we da, bieu mah nu ti heula lain Qur'an hadis. Nah ciri jalma eta cinta ka nabi cirina teh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nya eta jika saur Allah bejakeun ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun anjeun cinta ka Allah, fattabi'uni, kudu nuturkeun kuring teh nabi. Jadi saur Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun, lamun anjeun mika cinta ka Allah, maka kudu nuturkeun kuring. Jadi jejak langkah kanjeng nabi, laku lampah paripolah kanjeng nabi teh kedah dituturkeun. Eta teh sama dengan cinta ka Allah. Bohong hukumna, bohong disebutna jalma anu ngaku cinta ka Allah tetapi kalakuanana teu nuturkeun kanjeng nabi. Tah jadi cinta ka nabi teh nuturkeun ka nabi itu sama dengan mika cinta ka Gusti Allah. Si saha jalma anu nuturkeun kanjeng nabi nya, maka yuhibbukumullah, Allah bakal mika cinta ka aranjeun, ka jalma-jalma anu nuturkeun kanjeng nabi, Allah bakal mika cinta. Nah kitu eta teh.